Punten paket. Punten paket. Punten paket. Ay, moga ima iya liburan di tempat nembalan-nembalan. Susul gitu kuy. Kamana susul. Jangan ya. Gimana, Mang? Hah? Gimana? Nek bikin paket teh. Kemana? Kesana. Tinggal saran di mana Sabui Ricardo. Apa enggak? Ah, iya. Good baik nama oing ka dieu teh. Nya urang kunuan sampo hungguy teh ya. Da tukang rasa kieu. Mang mereka mana mang? Iya, Mang euy. Di isuk nembekeun siang teh milarian bumi nu mesen paket ieu teu kapenak-kapenak di mananya? Hafal mang. Tapi jeung nanya si Amang masuk ngaco nya tuh nya. Emang di mana gitu lokasi-lokasina? Emang saha ngaranna nu mesen paket eta? Ai di dieu nama Mang, kampung nama Cisadea, kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Ari atas nama-nama Sabui Ricardo Mang, apal teu? Oh, Sabu Ricardo. Mana hafal tuh? Heuh nya. Tapi bang, urang apal bang bumi nama bade di mau diantar sih uga heuing ge. Kan pasti dak jadi abang mah. Iya, rada si Amang mending hina. Lain hina mang, kaciri da teu bebeungetan lagi. Kita duitna na kasih ditungkul. Tapi kurang tuduhkeun jalan-jalanna. Bade moal. Ega emang ari ditunjukkeun mah jalanna ke mana? Sok lah orang tuduhkeun. Tah pokok namanya ti dieu amang. Kayaknya di jalanna raka lebak. Engke ka kiri deut nya. Ka kiri aya lapangan. Ah leutik lah lapangan age. Terus ke kanan aya tangkal mangahnya. Di masih Sabu Ricardo tangkal mangah. Ka hareup saeutik aya gang sempit tapi ulah ka gangna. Eta mah ka WC, ka badina ka kananna. Hareupeun tah eta ibah si Sabu Ricardo teh. Kainget teu? Sara lieur ning mah. Tidak pasti atuh da Mang bebengetan Amang mah hese mikir. Nyir saya dade kadewek aing kieu tukang kulier penjuang amal lah. Senggol dong. Nu bener itu emang bebengetan gitu pejuang amal dinya pejuang nganyuk ke warung berenang ngapoe goceng we nya dibayareun teu engko kurir ah yakin eta Ayo we amang mah moyok-moyok wing, abang-abang teu pada kenal di. apal tuh mang ku aing tadi tunjukeun jalanna Pasti insyaallah lah jalan mah apa. Ayo ngeureun. aju buru-buru lah kayak itulah kita kasanya Sabu Ricardo pan aing goblok Sok kerek lieur ieu mah. aing lieur aing kapanasan ieu mah pan aing ini Sabu Ricardo teh susul lah Ayo ah. Keduaan euy. Kemana nya? Kalebak tadi geus kalebak mah. Kali itu geus. Tadi juga nama itu orang ada sama kieu. Lapangan leutik. Ieu lapangan atau buruan nih teh? Deui mah buruan nih lapangan ya. Lempeng ka dieu. udah nyampe nya jeung deukeut da eta urang di dinya nongkrong dia gendul tah orang kurir teh geus kitu tuh Kadang tadi itu mah ulah. Ini tadi eta. Nah, enggak yuk. Iya, ini mana sih? Si Amang saya Amang papangih deui halo Mang papangih teh imah Sabu Ricardo teh di Amang ngabejahan kau ingat bener dah tuh mah iya. Atuh sok Mang goron Mang jelema aya weuh. Kurang-kurang lah kuing. Mang Sabuy, aya weuh. oh di dieu Bang Sabu mah
Nah, karena kan amang none malah nih. Nyak pan iya Mang Sabri teh. Oh, Mang. Ada abi namina atas nama Sabri Ricardo mana pakai urang teh? Oh, amang lain anu ngaran Sabri Ricardo teh. Atuh nanti tadi mang bejaannya. Lamun di bejaan mah lieur kieu aing teh mang. Ah, deka. Ini tama aing teh poho, Bang. Karek inget pas amang balik aing karek ngeuh, Mang. Dan susule kadi buru-buru. Buru, Mang. Paket urang teh, lilin. Baraeun ieu paket, Mang. Aing mesen naon nya poho. Kalana, urang teh baheula hargana, tong sok kedewek-kedewek kokon monongeun mah cicing. Berubah atau aya maneh teh jeung hargana lain nyumput dina Lah amplop. tuh mah itu lalu teh kasaran itu katempo buku. Tuh di dia mah 8,0 triliun tah mah sakitu Aing hargana. mesen naon, Mang? Kuat 8,35 triliun. Aing asa seeutik ah mesen lagi ah. Bohong ngomongnya. Oke jeung bohong Mas Sabuy. Ini bener tuh ya tempo ku amangnya sorangan yo. Kan. Goblok 8.000 gitu. Naon ini? Ongko jina kurir naon? Pejuang amal. Amalna dicokot ieu mah ku 8 triliun naon goblok tinggalan. 8.000. Balik teh mang mana nempuk? Balik teh. Kita RB lain triliun. Wah edan dapat tukang kulir teh. Eta mah lain penjual awal korupsi ada aya ge. Blok sia ngayeuna da aing malin tukang korupsi atuh. Ya geus ah bayar. Tuh. 8.000 apa gede tak? Aduh, Mang pura. Pan amang teh pejuang amal. Amal aing dibikeun ka amang. Sah tuh. Impas kan lunas. Itu boga duit Mang euy aslina deh ka. Mah sanajan uing pesan amal ge da dianyuk mah emung atuh. Berarti emang maneh teh ikhlas ya mere amal kabaturan euing. Ya heuh atuh mang atuh da eta mah amal mah ieu, amal mah naon? Amal nyaho tah amal. Amal mah anu mikeun barang mah ikhlas Tah eta mang. mah uing teh ikhlas dah. Tah berarti abang lain pejuang amal. Bener nya. Ya, bikin mah aing era ku kopi euy. Tidak tuh Mang teh. Kayak Aku kopenya goblok nganyukeun pejuang amal. Bener bae rumus. Aing mesen paket lebaran 2012 goblok datang ayeuna. Gimana teh? Nah, mesti aing mesen naon. Goblok goreng gue.